Ieu teh contoh murtad ucapan. Jadi ku diucapkeun teh matak murtad keluar tina Islam. Mana hiji nomor opatna ieu mah nya. Upami ngomong kieu ya. Upami Allah masihan surga ka abdi, maka abdi moal asup kana eta surga. Nah, ngaguguyonkeun eta teh. Mun dibere surga uing ku Allah moal asup uing mah. Tah eta teh ngomong kitu teh murtad. Sabab ngaguguyonkeun. 5. Ngomong kieu ya nu matak murtad teh. Ieu kajadian teh lain takdir Allah. Tah jadi nekadkeun aya kajadian lain atawa ngomongkeun lain nekadkeun ngomongkeun bahwa aya kajadian lain takdir Allah, lain takdir Allah ieu mah. Tah eta teh murtad da kabeh oge takdir ti Allah. Atawa ngomong kieu deh, upami Allah ngajantenkeun malaikat sareng nabi kana janten saksi pikeun abdi, maka abdi moal nampi. Ngomong kitu tah. Lamun Allah ngajantenkeun malaikat jeung nabi sebagai saksi pikeun abdi, maka abdi mah moal nampi eta malaikat jeung nabi jadi saksi abdi. Tah eta murtad ngomong kitu oge sabab nyapirakeun nabi jeung malaikat jeung nyapirakeun ka Allah eta teh. Genep ngomong kieu lamun murtad teh. Upami hiji jalma ku Allah diangkat janten nabi, maka abdi moal nampi. Lamun si itu jadi nabi ku Allah dijadikeun nabi, diangkat nabi, moal percaya kuring mah. Murtad ngomong kitu oge. Kade teh kenging tahnya. 7. Upami jalmi alim masihan fatwa, alim teh berilmu, maka abdi bade nolak bari disarengan ku ngahinakeun ngomong kituna teh. Lamun aya alim seorang ulama ngomongkeun atawa ngaluarkeun fatwa hek ditolak ku urang mah sami ngomong kitu teh matak murtad. Ti ulah tanya. 8. Ngomong kieu matak murtad teh. Ari laknat Allah eta kangge sadaya anu alim. Bari ngamaksud ka nabi ongkoh. Jadi ngomong kieu. Laknat Allah mah ka jalma anu alim ka jalma anu alim. Tah eta teh bari ngamaksud ka nabi ongkoh. Alim teh kan nabi kaasup ku eta jalma teh. Nah, eta teh ngomong kitu teh matak murtad. 8. Omongan anu matak murtad teh saperti kieu. Ari tah ieu teh lain hukum ti Allah, padahal mah geus jelas eta teh hukum ti Allah. Misalkeun hukum dina Quran teh aya hukum kisos, terang hukum kisos. Jadi anu ngabunuh secara ngahaja eueuh dosa nya ngabunuh batur kudu di kisos, dihukum kisos. Ngomong kieu tah hukum kisos ieu teh lain hukum Allah, murtad sami ngomong kitu. Jadi lamun aya anu maehan batur tanpa dosa kudu dihukum mati deui. Eta teh kisos namina teh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dina hukum kisos teh ada kehidupan saur Allah. Jadi lamun hukum kisos dilaksanakeun nu ngabunuh tanpa dosa teh dibunuh deui, dihukum mati, dikisos ngaranna, maka bakal ada kehidupan saur Al-Qur'an. Naon sababna? Sieun batur teh rek ngabunuh teh. Aing nganggeuk sieun ngabunuh jelema teh naon? Bakal dihukum mati urangna. Jadi we teu tulus naonana teh. Ngabunuhna teh jadi we harirup. Matak lamun diayakeun hukum kisos sakna Quran bakal ada kehidupan. Paham? Teh Alfi. Eta nomor ka 8 nya. Nu ka 10